Sabada manggia namarkeun bagian kagenep, ayeuna manggia bade ngahanca bagian ka-7 carios nyambung Cipanon Indung Maramitra. Itu diantawisnanya kalangan Kiliksa ayeuna bagian ka-7 atuh Mang Jaya bade ngadumikeun ka mitra sadaya tos seueur dongeng-dongeng nu di-upload di Mang Jaya Official. Kirang langkung para mitra sadaya parantos aya 50 genep video tuh para wargi sareng Cipanon Indung 57. Di antawisna para mitra nyaeta tarung di Galunggung para wargi. Tarung di Galunggung ye aya sadayana 20 episode gitu di antawisnanya. Sareng ieu para wargi sadaya Jawara Demit tuh. Jawara Demit 13 episode. Mangga pilarian di playlistna para wargi kitu teh. Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun, mangga nyangakeun Cipanon Indung karangan Kiliksa dina bagian ka-7 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Cipanon Indung. Ieu dongeng karya Kiliksa ayeuna nincak bagian ka-7. Para wargi anu mulya mangga nyangakeun carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Kiliksa. Harita para wargi sadaya. Waktu Ocim keur ngarobrol di luar aya nu keketrok. Atuh Suha harita nurut kulantaran dititah ku Ocim sangkan muka Panto. Jung Suha nangtung ketayep ngadeuketan kana Panto. Kolotrak ngalaan tulak berai Panto muka di luar katempo aya nu ngabedega gagah naker. Panon melong kana Panto beungeutna kacaangan ku cahaya lampu. Geuning karta sok ka jero atuh. Geus lila diarep-arep euy, ceuk Suha ka cida atoheunana. Sabab yakin nu di luar teh karta nu dititah ka jero meuni haripeut naker. Bus ka tengah imah gek diuk dina samak dipelong ku Ocim nu kageteun sarta asa teu percaya kana kadatangan karta. Ulah kaget kadatangan kuring waya kieu sabab bari toge basa kedal jangjing ngeunaan hutang teh waya kieu. Kumaha kaayaan di dieu Cim? Ceuk karta bari neuteup napas katara kerep keneh ciga nu capek. Adewek mah kaget euy tapi ge ngarasa bungah ye. Sabab maneh buru-buru datang, sanggeus beak waktu saminggu, salila ditinggalkeun ku maneh teh euy. Kaayaan di dieu mah kacida ti isieunana sabab taya kagiatan naon-naon, tapi eta kajadian taya gunana dicaritakeun lah. Ayeuna mah urang neruskeun janji we, nu ti heula teh kumaha perkara duit teh bisa dibayar ayeuna tah henteu. Lamun teu bisa wayahna we geura cokot atuh tu balangko tanah jeung imah. Serengkeun ka kuring, cek Ocim bangun teh sabar hayang geura putus ngeunaan duit teh. Ya syukur Cim dewek ge teu hayang loba omong badatang ka dieu teh memang rek neruskeun janji ti heula dewek rek mayar hutang sakumaha nu geus dijanjikeun. Sabaraha euy hutang dewek teh? Karta jadi beda tagogna bangun teuregeus jeung semu galak. 20.000 sok geura bayar. Karta ngodok saku bajuna. Kusiwal ngaluarkeun ngabijilkeun duit lamaran wungkul. Meuni jaleger keneh karta milang duit 20 lamar ribuan wungkul. Geus kitu diasongkeun ka Ocim nu colohok bengong sabab karta loba duitna. Kop tatarima. Hutang dewek tina urusan duit geus lunas euy. Tapi tina urusan kanyeri can lunas aya keneh balitunganana. Ceuk karta jiga nu ngancam da memang keheul ka Ocim sabatur-batur. Ai ngomong kitu sagala naon maksudna teh ta? Ocim kaget. Hatena ngageter jajantungna ratug. Tapi najan kitu ge leungeunna mah teu buru ngarawu duit anu ngamru 20.000. Maneh teu boga perasaan euy tangtu moal nyaho. Kumaha nyerina hate dewek? Basa narima perlakuan ti maneh saminggu nu kaliwat. Da ieu aya keneh balitunganana. Dagoan ken nepi kana waktuna. Permisi euy rek balik. Karta nangtung tuluy ngaleos indit. Teu ngadagoan jawaban heula puguh we Ocim sabatur-batur meuni ngahuleng. Tiluanana ngarasa heran ku polah karta nu memang boga niat rek males kanyeri. Sanggeus rada lila nu tiluan sadar deui kana kaayaan pok Suha nyarita. Tuh heuy. Teu salah tina taksiran karta teh boga pikiran kitu ka urang teh. Kudu kumaha mun geus kieu ye sabab belum dipikirkeun teh ayeuna mah.
Jadi kenyataan notifikasian teh geuninganan. Si Karta ngancam ka urang tiluan. Teuing lah. Dewek jadi bingung hari kieu mah euy. Aya duit katarima kasalamatan diancam. Asa uhartina nya euy, cek Ocim gogodeg. Kekecapan Karta kadenge keneh ting jelengeng kana ceuli, asa nancem kana hate. Sumarambah kana baya. Kumaha mun laporkeun ka Pak Icin asa tuju atawa henteu euy. Ili pipilweun manehna ge ngarasaeun diancam kasalamatanana. Bisi Karta ngabarerang sabab teu mustahil mun tiluan teh dianggap sapongkol. Sigana bener li euy, satuju kuring lah. Tapi kumaha maneh Cim? Satuju lah, memang bener euy. Jalan nu ka Cidahadena lamun dilaporkeun ka Pak Ici. Nah mani teu inget tadi teh nya, tapi kumaha euy ngomongna atuh mun lapor ka polisi teh. Sarua jeung nyampeurkeun padeungeul meureun bareto urang geus janji ka anjeunana. Yen moal sakali-kali deui main kartu tapi ayeuna kieu deui. Kumaha bebejana euy datang tuh atuh loba pertanyaan pastilah kadinya. Ocim hariwang. Ingis ku bisi rempan kusugan bisi urusan manehna. Mamaen kartu kabawa deui para mitra sadaya kababawa. Lantaran baheula kungsi kedal janji maneh rek ngeureunnan dina urusan ngadu kartu. Nya ulah nyaritakeun main kartuna, nyaritakeun urusan hutangna we tunaha. Temal Suha tegas. Manehna ngarasa leuwih aman mun lapor kana wajib. Nu tiluan adu renyo marebutkeun pamadegan masing-masing boga tujuan sewang-sewangan. Pikeun nyalametkeun diri tina ancaman Karta. Akhirna sabada silih tempas rada lila meunang putusan nu disatujuan ku tiluan. Taina urang putuskeun we lah si Karta urang kudu ngabangsat we. Ka Haji Bana sarta ulah dilaporkeun ka Pak Ici. Urang langsung we ka Haji Bana, taku jalan kitu si Karta bakal katewa ku Haji Bana. Pan urang salamet, cek Ocim bari pepeta. Manehna netepkeun putusan nu rek dijalankeun. Tah bener, sugan we si Karta katewak tere-tere. Tapi iraha euy laporna naha ayeuna atawa isukan, cek Suha bangun teu sabar. Mumpung anyar keneh sarta meungpeung duit ti si Karta aya keneh. Urang laporkeun we sanu nyaho Haji Bana apaleun kana duit ieu. Yo atuh dacan peuting pisan. Harita keneh para wardi sadaya. Ocim jeung Suha katut ili arindit ka imah Haji Bana. Nu maksudna rek laporan ngeunaan Karta nu ngadadak loba duit. Ocim curiga bisi eta duit teh meunang maling ti Haji Bana nu memang peuting kamari kabongkaran. Teu kacatur di jalana para wargi. Ocapkeun geus tepi we harita Haji Bana rada asa-asa rek narima semah ti peuting. Sabab inget keneh harita teh kana kajadian peuting kamari basa aya bangsat ka imahna. Tapi Ocim ngarti manehna nyebutkeun ngaran. Pak Haji teh kuring Ocim bade aya perlu ka Pak Haji. Bukakeun pantona da moal matak naon-naon Pak Haji. Kitu ceuk Ocim. Prai panto muka Haji Bana ngelol bari taki-taki. Rek naon beuting-beuting datang ka dieu? Penting atawa henteu? Penting Pak Haji. Moal aya nu penting tibata naon teh? Kapentingan abdi ayeuna mah. Punten we ngaganggu ieu, ulah teu ngawidian ka abdi pokona mah. Ocim menikeukeuh hayang nepikeun pamaksudanana harita keneh. Bosok atuh ka jero jadi penasaran ieu. Ocim jeung baladna arasup guk-gek dariuk dina korsi ditepas. Malah Haji Bana geus diuk kalayan tarapti nyang hareupan semahna. Sedengkeun pamajikanana geus sare tibra. Atuh teu kanyahoan aya semah teh. Ulah loba ngobrol kanu teu puguh gerapok caritakeun. Ka kuring aya naon atuh ieu teh asa rareuwas teuing geuninganan. Kieu Pak Haji, kamari teh abdi nguping wartos yen Pak Haji kabangsatan. Ari kawit nama abdi teh moal ngiring ulu biung bali wisi nyalahan bawakuna teh. Jeung deui teu gaduh keahlian dina nalungtik bangsat. Nanging kumargi ayeuna aya kacurigaan ka hiji jalmi. Kapaksa wengi-wengi ge nepangan ka dieu. Manawi aya gunana we kang nalungtik eta bangsat. Kumaha kinten-kintena kawidian upami abdi bade ngadugikeun eta maksad? Ocim bangun can percaya bisi Haji Bana teu narima kana pamaksudanana. Gus aya di dieu mah eta maksud kudu dibejakeun. Perkara naon teh pek geraguar sing jelas. Na kumaha atuh ieu teh jadina kieu geuninganan? Haji Bana beuki panasaran. Ocim teu asa-asa deui barabat nyaritakeun maksudna. Sakumaha nu geus dirarancang ti anggalna dina pokona curiga ka Karta. Nu ngadadak loba duit sarta sabagian tina eta duit geus katarima ku manehanana. Puguh Haji Bana ungut-ungutan tarangna kerung.
Oh jadi gitu maksud Jang Ocim teh. Syukur atuh geus milu mikiran kana kasusah kuring. Jadi ku jalan kieu teh aya hiji gambaran nu hade. Pikeun nyusud naon teh bangsat sangkan wajib babari nalungtikna. Tah kulantaran kitu harti nama muga-muga we sing lancar dina maluruhna sarta sing yakin ulah aya nu dirugikeun. Ngan sing inget urang teh manusia Jang Ocim. Teu salilana bener jeung sokeun aku salah. Boh nu dihaja, boh nu teu dihaja. Tah kulantaran kitu kade sing apik bisi ngajadikeun bibit pacengkadan. Curiga mah meunang nganuding ulah waka. Bisi teu luyu jeung anu sanyana. Tah ayeuna Ocim jeung batur-batur curiga ka Karta teu naon-naon. Kuring ge satuju ari jalana kitu mah. Tapi awas yeuh ulah waka nuding bisi nyalahan. Nu akhirna dosa teh malik ka diri sorangan. Tak kitu Haji Bana teteh lawas pada. Henteu gagabah dina narima beja bisi akhirna jadi mamala tamiang meulit kabitis ceuk paribasana. Anu akhir baring supagi remet kamale. Aya catang supaan aya tunggul sirungan gantar kakaitan. Atuh geus kitu mah para wargi Ocim tuluy nyarita. Nya atur nuhun Pak Haji leres pisan kedah kitu. Supados teu janten mamala jagana bawa kunama. Nanging sanaos Karta can yaki dosana ge Pak Haji. Ari di paluruh mah taya rugelna. Taina bade kumaha maksud Pak Haji teh? Ocim panasaran hayang geura nyaho kana maksudna Haji Bana sabada narima beja kitu. Barang narima pertanyaan ti Ocim samodel kitu. Atuh Haji Bana tuluy harita nyarita. Ari kuring mah yang nempuh heula mana duit nu ti Jang Karta teh. Ieu Pak Haji cobi tinggalan sing tenget. Ocim ngusiwal ngabijilkeun duit 20.000 lamaran bungkul. Tuluy dituna dina meja ku Haji Bana diteuteup pradalila malah mah bari kerum. Taya artosna Pak Haji. Nah ieu teh kagungan Pak Haji atuh lebih sanes. Datang tos apal keneh panginten. Ocim jiga nu neken pisan ka Karta. Padahal mah cantang tuduhanna teh bener. Lain duit kuring ieu mah sabab nu leungit teh kabehna teh 40.000. Lamaran 8 lamar tah kitu Jang Ocim. No tiasa oge ya artos digentoskeun heula kana ratusan kana ribuan ku Karta. Terus dibikeun ka abdi atanapi artos teh ladang ical jam tangan teh. Ya teu bisa kitu Jang teu gampang nuding hiji jalma teh. Ari sabab kudaya bukti saksi anu kuat jeung pangakuan ti jinisna. Ujang ulah waka keras teuing dina nuding ka Karta bisi nyalahan. Bapa mah teu mikeun lamun ieu kajadian nimulkeun hal-hal anu naon teh ngarugikeun ka batur kitu tah. Ceuk Haji Bana leuwih ati-ati. Sabab duit nu disetorkeun ku Ocim teu matak jadi bukti kalah kanamahan kariweuh kana pikiran. Ajeng kumaha maksudna Pak Haji ayeuna? Nya ayeuna mah Jang Ocim sabaraha kanca geura marulih we. Keun urusan ieu rek direngsekeun ku kuring. Tapi lamun Jang Ocim ngarasa panasaran teu naon-naon ajan rek nyaksian oge datang we isukan baboberang. Haji Bana daria pisan teu gagabah dina nangtukeun rencana. Oh meunang atuh Pak Haji. Tangtos abdi bade nyaksian ayeuna mah nadawi we bade wangsul heula. Ocim amitan hatena kurang sugema. Naon sababna para wargi sadaya Haji Bana teu percaya ka Ocim kitu bae. Lantaran Ocim teh katelah ku urang lemur dinya mah jelema nu memang teu boga pakasaban. Gawe ngan saukur ulu kutek ngagugulung kartu. Lamun kabeneran boga rejeki teh estuning meunang hasil tina ngadu. Ladang tarung dina maen jeung deui eta duit teh duit anu babaturanana nu eleh ngadu kartu. Sanggeus diidinan mah berarti luan marulang. Masing-masing hatena lain lugina tapi kalah kanganung kacurigaan jeung kahariwang. Nu pabuis ngajadi hiji, matak bingung kabina-bina sok sieun maranehanana kajiret ku eta masalah. Anu tadina rek ngadakwakeun Karta bisa beulit ka manehna mebeut meulit ka dirina ceuk paribasana tamiang meulit ka bitis. Tapi eta jalan geus disorang ku maranehanana. Taya peta pikeun ngejat mun hayang nyalametkeun diri. Ocim para mitra sadaya hariwang bisi kalakuanana kaguar kun wajib bisi dibejakeun satarabasna ku Karta. Kocapkeun isukna Ocim jeung sabatur-batur.
Geus arinit harita ka imah Haji Bana kasampak teh teu aya sasaha jempling keneh tayase mah. Nu aya iwati Haji Bana keur ngabaheuhai bangun tumaninah naker. Atuh Ocim oge jeung baturna heraneun teu pati ngarti kana maksudna Haji Bana. "Punten Pak Haji, kumaha ciosna marios karta teh?" ceuk Ocim nanya deui. "Kekelanan. Sok we caralik sing tenang. Karta keur disusulan ku Pak RT, susuganan geus aya di ibahna. Sabab mangkukna aya beja. Yen jang karta teh geus saminggu cenah eueuh di imahna. Jadi rada hese nepunganna teh," jawab Haji Bana dari anaker. Ari Ocim rumeng haplo baka paur. Keur kitu kurutak Pak RT datang tuluy bebeja ka Pak Haji Bana. Yen karta teu aya di imahna. Nurutkeun katerangan Nyi Sarmi, karta teh can aya mulang ti saprak leungit. Ocim meninga hulang kitu deui baturna nu duaan. Haji Bana pok nyarita. "Mun kitu carana mah atuh papariksaan ka karta teh moal bisa ayeuna Pak RT. Sabab kudu diteangan heula kartana. Kumaha mun diteangan atuh Pak RT naha moal matak janten gangguan. Etang-etang nulung ka Nyi Sarmi nu geus langkung 3 minggu dikantunkeun ku carogena. Nyarupina mah sae upami dipilarian teh mah Pak Haji. Da kuring ge emang hanya kalkeun we naha Nyi Sarmi beuteul laporan atuh. Nyar-nyar pikamalangeun wungkul. Rupina mending keneh dipilari sing bener supados masalah ngarengse," jawab Pak RT satujueun pisan. Atuh geus aya putusan kitu mah harita keneh Pak RT jeung Haji Bana ngatur-ngatur tanaga. Pikeun maluru karta, Ocim jeung baturna ge kapaksa milu neangan. Sangkan karta buru-buru kapanggih. Bering arinit nu kawetan nu kakulon kahilir jeung kagirang kakalere jeung kakidul. Kocapkeun di imah Nyi Sarmi harita teh aya nu keur gunter ngobrol di pawon. Horeng Nyi Sami jeung Nyi Sarmi jeung nu jadi mitohana mah usih keur ngawadul urusan karta nu teu aya balik-balik ka imah jeung nyaritakeun Haji Bana nu kabangsatan. "Kumaha si karta teh Nyai? Na geus aya bejana acan," ceuk mah usih bari ngasurkeun seuneu. Seeng saheng beuking nyangsreng. Rojali cameot hareupeun hawu. Si duru isuk-isuk. Nyengsreng gitu, seeng nyengsreng. Nyengsreng, seeng meni nyengsreng. "Can aya ma malah malebeng we taya larat-laratan acan. Tapi mata kreuwas kabina-bina sabab tadi teh aya Pak RT ka dieu nanyakeun Kang Karta. Abdi ge melang, ma. Bisi Kang Karta diteangan kun wajib jadi buronan," ceuk Nyi Sarmi meninga leungis, hatena beuki melang ka salakina. "Har, na iraha aya Pak RT teh Nyai, aya naon cenah deui?" "Teu nyebatkeun aya naon-naon ma. Mun rek aya perlu we cenah, tapi basa dibejakeun teu aya di imah anjeunna ngajenghok. Sarta nganaha-naha pedah kuring teu laporan ka Pak RT. Atuh sakalian we tadi teh bebeja ka Pak RT ngeunaan asal mulana. Dibejakeun kabeh ngarakahartieun ku Pak RT. Geus kitu mah Pak RT mulih mending ngingkig bangun rusuh ma." "Heuh, palang siang aya nu teu beres ieu. Da beda kana hate mah oge. Nah kamana atuh si karta teh nya bat luas leos teu bubuguh nyar-nyar pikal malangeun wungkul. Duh katu mah kuring ge bingung, ngahareupan model kieu malah bingung pisan." Barang keur gunem catur kitu. Kuruta karta datang ka imahna langsung muru ka dapur. Nu ngadenge pating gerendeng barang goka ka hareupeun hawu. Rojali meuni curing hak bari ngagero ka bapana. "Bapak tas di mana Bapak?" cenah tuluy ngaronto sarta muntang kana leungeun hayang dipangku. Pugu Nyi Sarmi jeung Ma Usih meuni colohok kaget pacampur jeung ato. "Kang Karta, tas di mana wae Kang meuni ngampleng? Hampura kuring teh rumasa geus nyieun kasalahan ka Akang." Nyi Sarmi ujug-ujug ngumara Cipanon. Sedih jeung nalangsa inget kana kasalahan sorangan. "Sarmi, maneh mah teu salah teu kudu menta dihampura ka Akang. Tapi sabalikna Akang ku maneh kudu dihampura lantaran kasalahan teh memang ngajegirna aya di jiri Akang. Jadi memang Akang nu salah teh Sarmi," ceuk Karta bari nangkeup anakna. Ma Usih meuni ngemplong hatena ngarasa sugema ngadenge anakna silih hampura. Jeung kagagas nemporo jali nu sono ka bapana meuni nangkeup jiga nu sieun ditinggalkeun deui. "Nya nuhun atuh Kang Karta. Urang silih hampura we ayeuna mah. Tapi tas di mana atuh Akang teh? Naon sababna bet ini teu bebeja? Kuring mah melang. Bisi Akang kumaha onam. Jeung deui kuring mah ngarasa dosa pedah geus kumawani ngabobodo ka salaki. Nyodoran dahar ku kartu." "Geus Sarmi geus lah.
Ulah nginget-ngingetkan hal eta. Sabab akangnya jadi era sorangan kumasa akang gede dosa jeung gede kasalahan. Ain wagera Bandungan kumaneh ya akang rek cacarita oge hayang kasaksian ku emak sakalian. Harita para wargi sadaya. Karta bebeja nama rek ngadongengkeun lalampahanana kanu jadi pawajikan jeung kanu jadi inungna. Ngadenge anakna rek nyaritakeun lalakon. Mau sih tuluy nyarita. Heug disaksian ku emak rek nyarita naon atuh maneh teh? Nya Kang aya naon meni asara reuwas teuing. Oge emak kuring teh boga pangalaman. Jeung deui ka maneh sarmi akang teh pangna init ninggalkeun anak jeung pamajikan lain punung lain amok. Tapi akang teh tos neangan rejeki keur modal usaha. Akang sadar jeung waspada. Yen terus-terusan ngadu mah taya hartina. Tah kulantaran kitu akang nekad neangan pimodaleun ku cara naon bae asal hasil. Taina geus hasil menang duit ngan teu loba, isukan akang rek init ka Bandung. Rek neangan pausahaan susuganan hasil, tah kitu sarmi. Ceuk Karta Daryanaker, manehna geus buleud hatena rek usaha ka kota. Nyi Sarmi meningah huleng manehna jadi curiga ka salakina. Bisi tas usaha nu teu bener sabab kamari aya beja. Yen haji bana kabangsatan, ari ayeuna ngadenge beja ti salakina, nu geus meunang duit. Nah, kalaka ngahuleng mi, teu percaya kana niat akang. Ulah kitu sabab ayeuna teh geus kaharti ku akang oge. Yen ngabohong ka batur teh sarua jeung ngabobodo ka diri sorangan, sarta sorangan rugi. Ceuk Karta Daryanaker. Ayeuna mah bener-bener boga maksud kituna teh. Kang Karta kuring teh bunga ngadenge kitu. Tapi kuring teh cangcaya kana kaayaan akang ayeuna. Na keur aman atawa henteu akang teh? Sabab tadi teh aya Pak RT ka dieu ngahaja nyusul ka dieu bangun anu dinesnaker. Aya naon cenah? Karta ngajenghok reuwaseun. Da teu rumah saya urusan jeung Pak RT da manehna matas nyaba tinu jauh. Duh karek naon Kang da teu nerangkeun nu sanyana nu leuwih hade mah. Samemeh naon tepungan heula ka bumina bisi aya penting. Karta ngahulang. Mikiran pilampaheun manehna ngarasa bingung ari disaur ku Pak RT mah. Tapi kulantaran teu rumasa salah akhirna Karta mutuskeun yen rek nepungan Pak RT, tapi engke pasosore. Nya geus atuh teu kudu dipikirankeun we lah. Rek ditepungan engke pasosore ayeuna mah sadiakeun sangu ya akang teu lapar. Bisi teu boga beas majig meuli heula ka warung Bimot. Karta mikeun duit ribuan salamar ku Nyi Sarmi di tampanan. Tapi hatena loba kamelang. Kocapkeun sorena kira-kira wanci asar Karta ngahaja nepungan ka imah Pak RT. Tapi pamajikan ti pamajikanana meunang katerangan. Yen Pak RT keur aya di imah hajibana, leos Karta ngajugjug ka hajibana. Baranggok tetela loba jalma ngariung ditepas sarerea curing hak melong ka Karta. Punten Pak Haji, Karta uruk salam langsung ungah ka tepas. Wah, mangga ujang. Nuhun buru-buru datang pugu keur diteangan ku sarerea oge. Sabab aya beja ti Nyi Sarmi pamajikan ujang. Yen ujang teh leungit saminggu. Natas di mana atuh nyiar-nyiar pikau melangeun badur sagala rupa teh. Hajibana bungaheun sabab nu keur diteangan teh bet datang sorangan ka imahna. Nya Jang Karta, doh. Tas di mana atuh ujang teh? Beuteung ngabejaan ka pamajikan. Ulah kitu ujang matak cilaka teh. Pak RT gegelendeng. Pak Haji oge Pak RT abdi teh jalmi miskin nu sagala walurat. Abdi teh wangsul milari pada melan we sarta alhamdulillah parantos hasil. Ta ayeuna ngahaja wangsul heula ka rompok bebeja ka pun bojo jeung pun biang. Kaleresan tadi teh nuju araya di ditu nanging abdi teh reuwas nguping wartos yen abdi disaur ku Pak RT. Nah aya naon ieu teh punten we kumawan tuntu maros abdi teh. Langsung kana pokok pangkalna kitu margi reuwas abdi teh Pak RT. Karta harita langsung nanyakeun maksud Pak RT teh sabab eta nu jadi bang baluh kana hatena. Ari nu ngariung di dinya kabeh ge jempe taya nu wani cumarita teu puguh. Nya Jang tadi teh isuk-isuk akang ka ditu ngajarek nepungan ka ujang. Tapi kabeneran keur eueuh malah mah geus saminggu cenah eueuhna teh. Taina datang sorangan nya nuhun atuh. Ye hiji tanah yen ujang teh satria. Ceuk Pak RT tuluy ngareret ka hajibana nu direret unggul. Upi pamaksadana meni asara reuwas teuing abdi mah Pak. Karta ngadesek.
Hari kanggo langkung jelas nama leuwih hade tanyakeun ka Pak Haji. Sabab akang mangan sakadar ngabantu sangkan Ujang kabawa ka dieu. Har. Nah, jika nu hararese teuing aya naon Pak Haji? Karta neuteup ka Haji Bana. Ari Ocim jeung baturna duaan meuni deg-degan. Bisi aya kajadian nu matak ngalibet kana dirina. Ulang langsung kana pokok pangkana we nya Ujang. Ngarah teu loba omong anu teu puguh. Ari kuring teh peuting tadi kadatangan ku Ocim jeung batur-batur. Nu ngabejakeun yang Jangkarta tas mayar hutang nu lobana 20.000. Sedengkeun samemehna Jangkarta teh teu boga pisan duit. Tah ku ayana kajadian ieu Ocim curiga bisi ieu duit meunang teu puguh. Atuh sajabati kitu peuting kamari kuring kabangsatan leungin duit jeung perhiasan. Tah ku lantaran kitu ieu mah terang-terangan we. Ari Ujang rumah samaling atawa henteu? Na anak gebeg teh para wargi. Karta ngarenyag bakat kureuwas sabab saeutik teu nyangka yen bakal kitu jadina. Karta teu buru-buru ngajawab kalah mureleng ka Ocim. Nu harita ngeluk tungkul ngararasakeun ratugna jantung nu motah. Lila-lila Karta sadar manehna kudu buru-buru ngajelaskeun ka Haji Bana. Pak Haji, teu sangki bet aya kajadian kieu kuring mah wantun sumpah. Sumpahna ge demi Allah, demi Rasulullah. Henteu kuring mah teu rumah samaling duit Pak Haji. Malah mah dina waktu sabulan ka tukang kakara ayeuna nincak deui ka palebah dieu. Nah syukur ari henteu mah sabab eta teh nu diharepkeun ku kuring oge kitu, Ujang Karta. Tapi kumaha tuduhan Ocim jeung baturna sabab ngaberatkeun ka Ujang. Haji Bana teu pondok harepan, tuluy tatanya nu leuwih api. Ieu Pak Haji, kuring teh bener sesa baragajulan. Tukang ulin, tukang ngadu, tukang main. Rumasa lah tahun-tahun jadi pemainan. Tukang pasea jeung pamajikan. Tapi da teu rumasa ari nepi ka maling mah. Sabab kuring ge boga ijiran mun nginjem kasih Ocim eta bener. Malah nepi ka 20.000 ari pangna nginjem teh ku jalan teh kieu geura. Barabat Karta nyaritakeun lalakon manehanana. Nu kaganggu we. Sapunten nu kaganggu bae ku karesep dina bidang ngadu. Malah mah dibejakeun sok ngadu kartu teh unggal peuting di imah Ocim. Pugu Ocim meni ngaleper bakat ku amak jeung soak. Sabab kasieun jadi kanyataan lalampahan manehna didadarkeun ku Karta. Nepi ka bubuk leutikna nya nepi ka waktu harita dibejakeun kabeh ku Karta. Tah, kitu Pak Haji. Utang kuring teh urut ngadu. Ayeuna aya kajadian kieu atuh beuki jelas we si Ocim jeung baturna teh leuwih jahat batan kuring. Sabab sanggeus meres jeung nipu ka kuring ayeuna mitenah deui. Make jeung nudi ngabangsat sagala rupa ka kuring. Mun kitu mangahina ngaranna. Nah dikira kuring teu mampu pikeun ngabuktikeun duit secara halal. Tibatan kudu maling mah leuwih hade ngagadekeun beheung kuring mah Pak Haji. Ceuk Karta bari pepetat. Nyarita tatag jeung ngandung sumanget. Puguh harita Haji Bana ungut-ungutan beuki teteg pamadeganana. Yen Karta mah moal mungkin nepi ka ngabangsat ka manehanana. Kuani datang kadinya geus mangrupa hiji bukti yen Karta teu salah. Dalamun boga dosa mah moal wani-wani datang paling ge kabur leuwih jauh. Para mitra anu mulia, Haji Bana harita tuluy nyarita. Kaharti atuh. Kaharti mun kitu mata ayeuna perkara pindah ka Ocim jeung baladna. Naon maksudna nuding ka Karta nepi ka bebeakan? Nah hayang ngagubuskeun atawa kumaha? Jeung yen teu inget kana kajadian bareto. Apaan maneh geus janji yen moal sakali-kali deui main kartu. Bari jeung ngadu, tapi nah ayeuna bet kitu patut. Haji Bana malik cecep ka Ocim jeung baturna nu memang ti kamari ge nyurigakeun. Oh, punten Pak Haji. Abdi mah teu gaduh maksud awon ka Karta teh. Ocim meuni pias beungeutna ngarasa keung jeung wirang bareng abinan lepat ye. Ocim ngarasa pias beungeutna, malah ngarasa keung jeung wirang. Ih lepat dewe. Ocim meuni pias beungeutna ngarasa keung jeung wirang. Teh, sir lepat we maca teh perwargi deh maklum ye. Aduh, mangga urang lajengkeun deui. Sia mah lieur Cim, hayang puas we ka aing teh meureunya. Mun kitu mah bener-bener ngajak duel sia jeung aing. Ngadak ngadu jajaten, ngajak patutunggalan. Buktina ngan nyeri we ka aing teh euy.
Mun aing bener-bener ngabangsat ka Mama Haji Mada, pek podaran ayeuna pisan sia. Teu kudu loba aturan barina oge. Tapi lamun eueuh bukti sia nu baris di podaran ku aing geuleuh. Karta panas hatena. Amarah teu katahan akhirna nyarekan ka Ocim lak-lak dasar. Nepi ka teu sadar kecap ucap-ucap nu kalasar. Keke ulah bakarusuh jeung Karta. Keun daya Kang, keun urang beres keun. Cicing we cicing. Itu Pak Haji keur mariksa Ocim. Keun tenang. Ceuk Pak RT. Harita ngalelerkeun amarah Karta sangkan kaayaan teu jadi panas ku nafsu. Teungeuna kuring mah Pak RT. Teu pupuguh ngadon dituding ngabangsat. Peda eta boga duit nu loba. Da menang usaha atuh. Kuring teh lain bangke. Aya keneh hojah jeung pamikiran. Dasare si Ocim koplok. Yang dicabok sia ku aing meureun. Karta kekerot nahan amarah. Beungeutna meuni geuneuk lir beusi atah beuleuh. Rek teu nafsu kumaha atuh para mitra sadaya dituding ngemaling. Sahenteuna bae jeung dibibirang di para wargi sadaya. Ke jang Karta. Ulah ngalajur nafsu ngumar amarah. Sing tenang we heula, da aya nu wajib. Urang uruskeun sakalian ngarah rengse. Ari sabab hal ieu teh geus jadi kawajiban urang sarerea pikeun ngarengsekeunana. Ngan teu bisa kurang wungkul, ieu mah perlu laporan ti Pak Ici. Sangkan beres roes. Nya perlu ka kacamatan atawa henteu. Pajibana para mitra sadaya ngareret ku juru panon ka Ocim. Ocim meuni sepa, pias beuki pewot we hatena rumasa gagabah jeung loba dosa. Paji, mugi keur saluntur manah we. Sing hawatos we ka abdi ulah dicana ka kacamatan. Parantos we dugi ka dieu Pak Haji. Ocim ngalengi. Ku sakitu geges katarayan Ocim ipis buri. Sarta rumasa salah beda deui jeung Karta nu teu neungludeung taya karisi taya karempan. Para mitra sadaya es tuning manehanana tagen dina ngabelaan dirina. Mun kitu mah jang Ocim teh kecing atuh. Teu wani tanggung jawab kana naon-naon nu geus dipilampah kalayan salah. Wayahna jang. Sabab sagala rupa ge kudu beres roes. Hajibana jiga nu nyingsieunan. Ngahaja ngarah leuwih sidik saha nu salah jeung saha nu bener. Yakin si Ocim mah teu leungeus. Kabatur sorangan tega nipu jeung ngarah ngarina. Ayeuna ditamah ku pitenna. Manusia lebokeun teh telo nu kitu mah siap teh meureun nya. Karta beuki gemes untuk kekerot nahan amarah. Kelana jang sing tenang. Kelana cicing heula sakedeung cicing. Kuring rek badami heula jeung Pak RT. Nah kumaha atuh beresna ieu teh? Harita keneh Haji Subana badami jeung Pak RT. Putusan rek laporan ka kulisi pikeun ngarengsekeun masalah eta. Sabab lamun diantep karep bisa nimulkeun mamala nu leuwih gede. Sabab jelas pisan Karta keur meujeuhna nafsu dirina asa dihina jeung dicacampah ku pihak Ocim. Sedengkeun Ocim perlu diurus ku kulisi sabab geus ngajalankeun pamainan deui. Ingkar tina janji nu geus dikedalkeun bareto. Sanggeus parat badami mah para wargi. Pak RT rek nepungan kulisi. Sedengkeun harita hajibana tetep di dinya nyang hareupan Ocim jeung baladna. Katut Karta nu dituding ngabangsat teh disaksian ku sababaraha urang sesepuh lembur. Tekung silila kulisi ngurutak datang bangun rusuh. Sup katepas. Gek diuk dina korsi panon mureleng ka Ocim jiga nu gemes. Sabab geus diharewosan ku Pak RT yen Ocim tetep wae resep main kartu. Waktosna see para mitra sadaya dugi ka dieu heula nya dongeng.